Bismillahirrahmanirrahim. Wasa Kangjeng Nabi Asy-Syaumunis Musabri. Puasa adalah saparo sobar. As-sabru nisful iman. Sobar saparo iman. Jadi lamun iman dibelah dua, hiji iman, hiji sobar. Sobar dibelah dua, hiji sobar, hiji puasa. Berarti rukul iman. Puasa eta seperempat daripada iman. Lamun jelema geus teu daek puasa, berarti geus saparapat iman geus. Saparapat iman geus. Kullu hasanatin bi asyam salihah. Tiap kahadean dibayar 10 tikal. Urang maca subhanallah hiji 10 dibayar. Urang maca la ilaha illallah 10. Urang maca Quran Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Za na doang 10, lamna 10, kapna 10. 10 eta bagi jelema nu henteu nyahona naon dibayar 10. Henteu nyahona naon ngan basa bisa maca-macana doang dibayar 10. Lamun rapih makhrajna dibayar mungkin 20. Naik deui rada rapih jasa 30. Naik deui dibayarna ku Gusti Allah lamun memang hebat jasa 40 50. Lamun nyana ngarti kana maknana dibayar 100. Da samping ngarti nyana langsung asup ke jero kolbuna dibayar 500. Lamun datang ka nya ngarti nya asup ka kolbu nya perasaan asa ngobrol jeung Allah dibayarna 700. Baca Quran teh kumaha tikal-tikalanana. Urang zikir be. Zikir la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah teh nyahona naon geus 10. Dibayarna ta la ilaha illallah teh hiji la ilaha 10. Berarti lamun 100 kali 10 sabaraha? Sabaraha? 1000. Lamun maca 1000 tah maca kali 10 sabaraha? Sabaraha? Aing teu percaya ka belah dieu mah ya. Eta la ilaha illallah. Tapi lamun la ilaha illallah sesuai jeung la ilaha illallah makna ngartinya na makna lama budak bihakin fil wujud illallah eueuh anu disembah kalawan hak sahak-hakna kecuali Allah dibayarna hiji mungkin 20 mungkin 30 mungkin 50 disesuaikan jeung nafas la ilaha illallah anu membuat nikmat la ilaha illallah 100 lamun datang ka seakan-akan Allah kabeh dibayar 700. La ilaha illallah Haji Pendi 1 juta. Jeung Habib Lutfi hiji. Mahalan Habib Lutfi. Nya 1 juta. Nu Haji Pendi mah geus 1 juta geus boh. Geus bari dieu geus bari nangtung. Wah, geus acak-acakan geus baca illallah la ilaha illallah. 1 juta atuh. Habib Lutfi hiji doang. La ilaha illallah timbang di akhirat. Timbang di akhirat. Ieu mah hampas. Tapi tetep hampas ge baca bae. Hampas ngan hampas di lainna. Ieu mah hiji dong. La ilaha illallah. Langit jeung dunia dibandingkeun ditimbang jeung la ilaha illallah eta berat. Ye, ini mantap ngadoakeun mayit wali hiji dong. La ilaha illallah. Aduh nikmat masyaallah. Jadi atuh. Nah, daripada nu ieu bae panas. Rasana nu eta mah panas. Ya namun bisa ngomong mah kadulurna ulah dibaca ku si eta. Halo, asa karerab cek cenah awak. Nah, etalah seperti etalah babacaan-bacaan. Nah, iyalah kullu hasanatin bi asyam salihah. Tiap kahadean dibayar 10 ila sabimiati dzibin. Tepikeun ka 700 tikal. Illa syam kecuali puasa fa innahu li wa ana ajri puasa mah geus ulah nya urusan sia mah urusan aing cak Allah geus dibangsakeun lagi ka Gusti Allah puasa mah geus aya nu maneh nu aing sarua jeung baitullah bait aing teh mah masjid buyutullah ulah aya nu ngaku teh mah nu aing cak Allah masjid diidopatkeun ka Allah nu aing cek sompralna mah baitullah nu aya di Mekah Ka'bah nu aing ulah sok diaku-aku ieu puasa ulah diaku ku sia nu aing. Masya Allah. Kunaon eta ku mulia-muliana puasa.
mulia puasa kulantaran mulia jasa atau puasa di aku dage ku Gusti Allah lain sambarangan sampaikan Kanjeng pernah nyarita ti Gusti Allah walladzi nafsi biadi la khulufu fam shaim atyabu indallah min rihil miski demi zat awak kula aya di kakawasaan zat Allah ya yakin saya yakin mambu bau cangkem jelema nu puasa mugu Allah tibatan minyak misi Masya Allah kaamba ku malaikat kesengit urang puasa kaamban ku malaikat iya angin-angin anu kaluar ti sungut malaikat Masya Allah sengitna luar biasa kumaha Gusti Allah cak Gusti Allah seugit biasa seugit coba ambean ku urang haha 2 kali aing kudu diimpus nah iya beda sebab naon urang makan alam urang malaikat makan alam malakut Gusti Allah geus kudu caritakeun jadi bagi jelema nu puasa aambeun anak kaambe ku malaikat seungitna luar biasa geus carita Gusti Allah mah la khulufu famsoi atyabu indallah min rizqi ya qulullah azza wa jalla cak Allah innama yadharu syahwatahu wa ta'amahu wa syarabahu li ajli fasyaumul li wa ana ajibih mun ditanya ceng kunaon maneh teu dahar puasa kita kusa ku Gusti cak Gusti Allah banggai sia dahaga kau teu nginum embung kunaon puasa kita kusa teu puasa ku Gusti Allah bangga sia boga pamajikan weh duwe ge weh ayu saking endi tah kronjo weh ing kronjo mah urana yang ayu kronjo ge atuh ana siji Roma ge ya wes lah nah sia boga pamajikan boga aja sia henteu ji mah jeung pamajikan moal kunaon emang berang kan ieu mah di bulan Ramadan emang kunaon mantak teh ji mah puasa dititah ku Allah ya Allah kabeh titah ku Allah teu dahar titah ku Allah teu nginum titah ku Allah teu jima titah ku Allah bangga cak Gusti Allah nah ieu jelema ninggalkeun syahwat daharna syahwat nginum syahwat jimana li ajli berarti kan nu aing eta puasa jaka bege karena aing pasaumul li wa ana ajli gas puasa eta nu aing kula di aku ku sia ke ku aing dibayarna ya Allah ya Rabbi sehingga ku hebat-hebatna puasa tadi aku kenusasanu Allah dulu amal ibnu Adam amal ibnu Adam salat dibangsakeun ke anak Adam zakat ke anak Adam zakat haji ke anak Adam sedekah dan lain sebagainya kecuali puasa eta mah fa inaul li cek Allah lamun hayang nyaho kaistimewaana deuleu ke di sorga lil jannati babun yuqalu lahu rayyan la yadkhuluhu illa shaimun engke di sorga aya hiji lawang khusus ngaranna babur rayyan eta mah nu asupna khusus anu parwasa bae ka dieu nu teu puasa teu bisa khusus eta mah lewat jalur pintu rayyan jang jelema-jelema nu puasa diistimewakeun ku Gusti Allah masyaallah luar biasa mulai cek Kangjeng Nabi lisoimi parhatani jelema nu puasa ngabogaan dua bunga berbagai tingkatan jelema nu puasa lamun puasana puasa syariat bungahna bunga dunia lamun puasana puasa thariqah bungahna bunga pertengahan salik lamun puasana puasa hakikat bungahna geus bunga asrar sirul asrar nu mantak puasa kabagi tilu aya puasa umum aya puasa khusus aya puasa khususul khusus puasa umum ieu lisaimi farhatan nu puasa ngabogaan dua kabunga mun puasana puasa umum sakumaha nu tadi niat ti pentingna ti beurangna ngajaga kadaharan asup ka bepeng jeung jima teu dahar teu nginum teh jima puasa tatan geus ngaranna
ngabogaan dua ka bunga hiji farhatun inda iftari bungahnya ketika buka buka geus dua ya naon ye rujak naon ieu mah rujak eta banding sore oh anu ye ieu rujak limus insyaallah anu ye rujak salasi iya teh manis ya kopi pahit campur gula saku wadeg dagang dek buka saku wadeg dagang anak nak kadinya awas abah anak lagi datang ke udah apa parah ya amben dibuka amben betul na gendut amben lah dibuka ulang halang siap siap oh itu menang lambat sangat goblok tuh budak ye ayo dek atuh adzan teh ngarek kana di imah nyalakan adzan tolol teh coba hayang aing sing tepat atuh goblok jasa atuh budak ambo budak setengah menit kitu budak nah begitu dur paratun inda iftar mana heula ini mana heula ini mah Metro Mini meren Pertamini nah eta puasa umum nu kos kitu umumna jelema bunga wa farhatun inda liqa'i rabbi jeung bunga jana dina nalika kapanggih pangeran yakni pangeran mere kawenangan buka aya pangbukaanana tur pangeran ngameunangkeun tang ngameunangkeun teh sarua aja ngameunangkeun kan jadi berarti ku Allah sok buka kapanggih teh jeung pangeran ngan teu buka rarasaan geus eta sakit kita puasa urang teh kos kitu puasa umum ieu dikhawatirkeun ka sorga ieu dikhawatirkeun ka sorga puasa apa puasa ngan khawatir sanajan ka sorga batur geus kasalah warga nya encam Haji Pendi ya kenaon di dia ye nu ka sorga batur bang geus kasalah warga kamu nyaho lain koncan kene we wallahu alam malaikat kiamat mun bisa disogok-sogok wae bang di dunia bisa disogok malaikat pada kumaha nyogok ge dahar teu beuki naon teu beuki nanya ka malaikat kok ieu dilambatkeun ieu Haji Pendi ka sorgana lain dilambatkeun nyaho ka sorga nyaon teu weh aduh warna malaikat emang kendalana naon waktu bukaan sakadaek-daek yo catetanana tah catetanana bonteng suri samuk iya buah libu samuk salasi samuk kopi samuk iya samuk dah makan gila bangsa malaikat makos dieu mah ye kami majat tilok barang dahar kos kitu ieu mah hantem-hanteman mantap tadi ngomong cenah nanya pan lambat di kasorgakeun wallahu a'lam rencana aya yang nunggu SK di ditu ada si ada teh urang buka jadi sebab naon puasa teh geus diaku nu Allah sebab intina puasa eta adalah nahan nafsu sebab nafsu kaulinan setan urang titah berangkat puasa teh ngalawan setan nu dikendarai ku nafsu geus atuh urang ulah hantem-hanteman bukana nah ingat waduh horeng kamari ngaji puasa horenganan ieu teh horenganan perang jeung nafsu gas pamajikan ulah loba-loba aing mah pokona tah setengah gelas bae rujak tapi wadahna ulah dikajauhkan sak pamajikan aja pan kitu amat
besi hayang cenah loba-loba mimitina doa urang mah balik deui ka dinya tah ulah tenang bae gerage urang lamun nginum lek nah terus sholat bakal seubeut eta kan nafsu dua malah menyekel nanti eta mah atuh lain puasa eta mah ngaranna qada umma fata naon hartina ngalaksanakeun perkara anu tinggaleun ti beurang teu dahar teu nginum datang ka magrib peuting hantem-hanteman ieu mah ngodo anu tadi atuh lain puasa tah mah kos kitu mah cek Imam Ghazali teh lain puasa berarti kan lain perang nafsu nah ialah puasa awam puasa anu manehanana ngan sakadar teu dahar teu nginum tapi dahar berarti berang tapi peuting mah hantem-hanteman ieu ngaranna puasa umumna manusia sadunia hampir kos sekarang itu sadunia hampir kos sekarang mereka dua aya puasa khusus saumul khusus puasa khusus teh zohirna sakumaha tadi teu dahar teu nginum ditambah kuari jeung jawari mata dipuasakeun ceuli dipuasakeun irung dipuasakeun sungut dipuasakeun leungeun milu puasa syukur puasa lain beuteung jeung parji doang lain beuteung jeung dakar doang tapi seluruh anggota milu puasa tina maharim mata teu dideleutkeun kanu diharamkeun ceuli teu didengekeun kanu diharamkeun irung teu diambeukeun kanu diharamkeun alhasil seluruh anggota teu dipake maksiat teu dahar teu nginum teu dimak puasa umum ditambah kuari jeung seluruh anggota teu dipake maksiat puasa khusus aya dua awewe puasana pohara jasa datang ka awakna ge kuru puasa terus hayang menang pangalem ti Kangjeng Nabi nyana datang ka Kangjeng Nabi sanggeusna datang minta izin hayang buka bersama cak Kangjeng Nabi balik ya bawa wadah ya sok ka ditu teu kudu puasa utahkeun geura gitu utahkeun sebab maneh kadeleuna puasa padahal teu puasa kaget sahabat kabeh kaget kok bisa kos kitu datanglah ka imah bari dibere bokor kemudian nyana utah Masya Allah nu hiji utahna getih seger usa urang deui utahna daging seger sahabat kabeh kaget bisa kos kieu padahal kan puasa tapi ketika diutahkeun aya getih seger padahal puasa ketika diutahkeun aya daging seger laporlah ka Kangjeng Nabi ya Rasulullah dua sosok manusia awewe nu tadi teh ngautahkeun diutahkeun dibere wadah ku tuan ternyata nu saurang adalah ngautahkeun getih seger nu saurang daging seger ya talah hakikat mah teu puasa naon eta tuan anu ngautahkeun getih seger eta keur puasana ngabohong teu eureun statusnya berarti sadajan puasa atau puasa buktinya seperti itu nusa orang ngomongkeun batur gibah nah iya jelema anu ngomongkeun batur sarua jeung ngadahar bangke dibuktikan ku Gusti Masya Allah eta puasa umum makan rata-rata hampir kos sekarang itu mah di Kangjeng Nabi lobana jelema nu puasa hakikat teh puasa lobana nu teu puasa hakikat teh puasa nah iyalah jelema anu puasana teu boga aturan matana ceulina sagala rupana wah dipake maksiat
aya aturan keur puasa kolot tiba kolot ya. Ayo naik gade-gade naik motor. Bah, kemana mau kemana? Cari sore. Cari sore apa itu? Ngabuburit. Oh, ngabuburit. Eta atuh anak mah jadi itulah dibawa. Dibawa. Batur aing ngobrol. Kapuri. Dalan jauh mah teu sabaraha. Balanya mah paling mah dirujak doang. Tapi horengan dan waduh cuci mata. Tah, ieu naon hartina puasa kos itu teh ulah. Oh, urang kuari mah geus mulayan kuari geus kolot. Geus kolot urang mah geus kudu berpikir katuh kumaha lamun teu kapanggih deui puasa. Sanajan henteu ngabuburit geburit mah bakal datang. Bakal datang teu diteangan kita mah bakal aya tah. Ya Allah, ya Rabbi ieu mah aneh. Dasar. Tuh kiai pakai sorban gitu. Kacitra. Ya Allah. Kacitra tolol kuari kiai na goblok. Lah ieu lah sing ade. Tahan gudang bulan Ramadan mah tahan. Ulah sampikeun ka puasa kan sakadar kamin soimin loba jasa anu puasa ternyata henteu meunang ganjaran kan sakadar lapar jeung dahaga hungkul. Ieulah puasa nu teu ngajaga jawab. Jaga geura. Naimal lisoimi farhatani jelema anu puasa khusus nyana ngalaksanakeun puasa sakumaha tadi teu dahar teu nginum teu jima. Terus ragana kunyana dijaga lisoimi farhatan. Di puasa ngabogaan dua kabungan farhatun inda iftar. Sabunga nalikanya nabuka ketika buka nyana perasaan hadir jeung Allah. Laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Henteu kadeuleu ku syahwat dahareunana lu kadeuleu pemberian Allah. Abdi dek buka ka Gusti jang ibadah salat dek selalu abdi puasa. Laka sumtu wa bika amantu ka Gusti abdi gibangkeun. Laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu ku rizki Gusti abdi buka. Lain ku syahwat nafsu tetapi ku titahna ku Gusti Allah buka. Lamun aya jelema puasa kemudian sageus puasa dur magrib salat heula karak buka terlanat di jalan terlanat ulah buka heula sanajan selegut ye lamun kos kitu kalau cenah kurang ngeunaheun puasa sok aya ceuhil dan lain sebagainya ulah bagus kos kitu dititah ku Gusti Allah takjil teh gegeraan buka acilu geraan buka ulah diengke-engke lamun urang ngaheulakeun salat kakarak buka makruh teh kos kitu teh ulah urang mah buka heula bae ngan bukana ulah cara si eta wah tuh buat biasa wajar-wajar bae ulah kieu oh buka heula euy titah anjeunna ge titah buka heula itu geus komat ge masih buka keneh bae hei da ka mana sia da ka matin buka heula teh Kangjeng Nabi geus amin tah di masjid udah amin suruh buka dulu. Maka Kangjeng Nabi Kiai kan kemarin nyurah suruh buka dulu tapi di masjid udah amin itu mah bloon aja imamnya itu imam disalahkan goblok deh beres amin kedua pak udah kedengeran amin kedua tuh biarin aja maghrib besok aja lagi tapi beres sama jelema Masya Allah. Nah iya lisa ini farhatun inda itori ketika buka wa farhatun inda liqa'i rabbih kabungan nomor kedua nalika kapanggih jeung pangeran teh di akhirat leuleuh nya ka pangeran kuari maka karak rasa doang asa dideleukeun asa didengekeun asa dikanyakeun engke maka deuleu pangeran kumaha ieu kuari mah teu bisa sanajan saha bae Kangjeng Nabi kapanggih jeung Gusti Allah ketika merah teu bisa nyaritakeun jeung teu meunang Kangjeng Nabi Musa ketika di Gunung Tursina ningali ka Gusti Allah tapi teu bisa nyaritakeun ngan sakadar kharra sa'iqah selesai teu meunang nyaritakeun hese teu bisa dicaritakeun jeung teu meunang
teu bisa dicaritakeun jeung teu meunang Imam Hanafi ngimpi ka panggih jeung Gusti Allah teu bisa nyaritakeun kos kumaha teh Gusti Allah teh teu bisa tapi pernah eta mah geus sederetan jelema-jelema anu brilian kapanggihna ngimpina lain jeung makhluk deui jeung Khalik teu bisa nyaritakeun jeung teu meunang engke mah di sorga aduh Allah kumaha tah ieu cenah engke kumaha teu bisa dicaritakeun ku ari engke mah di sorga lamun ka sorga anu puasana anu tadi teh tah anu ngajaga seluruh anggota tereh tah mah aya jalur cepat tah mah jalur cepat tah mah anu babun la yadkhulu illa shaimun geus dibuka lebar-lebar tak malaikat geus mempersiapkan bidadari geus mempersiapkan masyaallah wa ya amu wa kamin bel singosian iring-iringan jelema anu puasa masyaallah karim ditanya dipertanyakan ku kaben ai itu iring-iringan di kamar surga lewat mana kok eta mah jalurna lain nu biasa lewat jalur khusus tah mah ngaranna babur royan tukang naraon eta di dunia nu pararuasa di dunia masyaallah karim ya kami ge kan puasa atuh sia puasa umum tah pasaran tah mah puasa biasa ya ini ya puasa siap puasa di dunia buka sabaraha gelas siang sabuah nyana jeung baturna kitu ieu sia sia ge cak aing ge geureum ge sia deh tunggu nam urang lambat bae oh nah aja haji pendek dia milu disentil ku malaikat ini mah orang khusus kamu mah orang umum awas nih gara-gara puasa khusus jalur lagi jalur khusus Masya Allah nomor ketilu puasa khusus dahar teu nginum teh jimat sakumaha tadi nomor kedua seluruh anggota dipuasakeun milu puasa ieu mah ditambah deui sirna eueuh nu kadeuleu kecuali Allah eueuh nu kagambar kecuali Allah khusus para nabiin, para mursalin, para muqarrabin. Nya nama lamun inget lain ka Allah batal puasana. Lamun inget tah lain ka Allah batal puasana. Masyaallah. Ai urang mah pan henteu inget bae ka Allah, inget tah ka dahareun bae. Dibaliknya sakan urang jeung itu. Itu balamun teu inget ka Allah batal. Ai urang mah urang teu inget bae ka Allah keur salat kita inget urang mah. Numantak lamun ngandalkeun amal ieu ka surga urang mah harapan ka surga. Tapi lain andalan amal andalanana fadl Allah subhanahu wa ta'ala situ Rubiatul Adawiyah mangadoana geus beda ya Allah ya Rabbi andai kata abdi bakal dibere dunia ku Gusti di dunia abdi mah maning dibikeun ka kafir keuna muyah mayehnya nama sakalian di dunia andai kata di akhirat abdi bakal dibere ku Gusti kanikmatan ya kenikmatan surga termasuk jeung suami abdi maka eta mah bikeun bae ka mukminin ti kuari keneh abdi mah teu hayang dunia di dunia di akhirat teu hayang surga doa eta bae nya mah pake ka doa ditanya kapan ku malaikat BA lagi mana enggak doa kos gitu BA di dunia maneh mah embung ya mun dibere ku Gusti kita dibikeun ka kafir di akhirat embung surga mun teh mah dibere surga kita bikin ka mukminin mukminat ai maneh hayang naon kula mah hayang jeung mukminna rindu ka mukminna sakitu masyaallah kata doa anu luar biasa eta si Rubiatul Adawiyah di dinya lah dirojatkeun ku Gusti Allah dijadikeun kutubul auliya si Rubiatul Adawiyah masyaallah ketika keistimewaan doana pohara jasa loba jelema anu daratang ka dinya menta doana hayang maju dagang asal fah maju tani asal fah maju itu kene jabatan fah maju naik dah hebat dah luar biasa raja dek bangunkeun imah ka Siti Rubiatul Adawiyah ceurik cenah ulah henteu ieu mah penghormatan cek tuan raja teh penghormatan ulah penghormatan kajeun ieu mah deuk dipake da henteu dibawa rajana ke jero kamar sanggeusna dibawa dibukakeun kasurna di handapeun kasur aya emas lelempengan pinuh deuk
beres sabaraha tuan raja ka abdi lobaan eta apa lobaan pameraja tak raja isi teh bawa los ikut tuan raja kula lamun hayang gampang masyaallah ngadoa ka Gusti Allah ya Allah ya Rabbi buktikan lempengan emas teh supaya raja neuleuh abdi henteu disumbang ku itu pemerintah Haji Pudol 5 pan proposal nama insyaallah kan sebab naon izin dipakai kacintaan Allah izin Allah ketika Siti Rabiatul Adawiyah datang tamu loba luar biasa ngendong deui sedangkan kapan hiji amal kuat hebat-hebatan kecuali juguhan tamu Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani quddasallahu sirrahu diangkat jadi kutubul aulia nah diteliti kunyana dinas kitab Sirrul Asrar diteliti kunyana ieu amal nu mana ieu zikir amal nu mana tadarru amal nu mana khudu dan lain sebagainya ieu mujahadah muhasabah dan sebagainya usul ka Gusti Allah lain Abdul Qadir amal nu mana sehingga kaula deukeut jasa jeung Gusti eueuh deui hiji amal nu luhurna ngaluhurkeun hiji amal termasuk anjeun sedekah anjeun ka jelema nu dibuna ka jelema nu ngabutuh teureun-eureun Tuan Syekh Abdul Qadir mah sedekahna terus betah eta mere dahar ka jelema nu keur lapar mere nginum ka jelema nu keur dahaga eta nu pangluhur-luhurna ibadah mah dibandingkeun jeung zikir tengah peuting hebatan eta panajan zikir bae tapi pelit orek merepet dur pas mal bae ketika Siti Rabiatul Adawiyah kedatangan tamu awewe nama waliatullah dek disuguhan sedangkeun nu masak eueuh anu digawe eueuh langsung ka dapur Siti Rabiatul Adawiyah langsung beas asupkeun ka anak kastrol caian dengan tadi caian teuneun di luhur geus diteuneun di luhur nyana bebe ngomong ka ieu kanon garang-garana ka hau atuh nu ngasakeun maja lain seuneu Allah melalui maneh pangasakeun ieu saminya sok aing mana ka jero deui turun solang ya geus asak atuh pakai nyuguhan satu barang isi-isi geus disuguhan bae geus disuguhan hayang berkat hayang diberkat nya doa di ka Gusti Allah ya Allah ya Rabb ieu tamu-tamu horenganan hayang diongkos ieu mah menyangakeun we ka Gusti seketika eta kastrol jadi emas eta nu aya sangu di dieu jadi mutiara kan itu bagi kastrol jadi emas diperebut cak situ bae ulah perebut aing ge ieu nu bogana teu hayang eta kudu sia perebut emang kos kitu biasana tak kiai teh sok perebut teh pamere bupati teh tolol tak kiai teh kunaon aja perebut tapi teu kudu perebut sa diberena bae sih sia masuk aju kasinggung atuh biasa bae sih nah iyalah jadi tingkatan-tingkatan jelema ternyata horenganan luar biasa terserah orang dek milih puasa umum puasa khusus puasa umum bae nu tadi dikhawatirkeun puasa khusus maningan ge urang puasa khusus tapi jaga pemajikan neng dikuar ya kakak dek belajar puasa khusus sakumaha nu disurahkeun ku Gusti maksudna kumaha kak tah 20 juta jang dahar minum kita 10 juta jang pakaian neng ieu jang pakaian budak 10 juta kakak mah geus ulah di pikiran di kamar bae geus bae pokona mah kakak mah ibadah ka Gusti Allah ieu mata ceulik kabeh endeuh di ka Allahkeun tah geus bagi-bagi ai ke situ ona mah tuh masalah geus tak urang kudu bisa pasti tenang ai ibadah hayang ka Allah ai dapur teu dibere iya Kak. Iya naon ieu pan ngonci maneh? Puasa neng, puasa khusus cak kiai ge. Atuh kakak puasa khusus ge kami. Ieu kan kudu dahar kudu minum. Bareng urang puasa khusus ulah dahar ulah nginum. Itu bisa diajak kos itu. Ai anak incu teh kumaha? Enggak satu neangan bae ka ditu kuli kana tolol teh coba.
nyana ibadah di kamar pamajikan tidak kuli ini mah pamajikan mapan teu bisa teu boga taraga kumaha lamun jualan apem ya ulah apem hiji-hijina peranti aing tah eta tah salah kita kudu bisa dapur geus nya geus tenang geus eta mah sanajan dahar sanajan geus kudu nyuguhan ke kakak hayang kakak mah keur nyokot teh aing sakahayang kakak teh kudu suku-suku ke kakak teh wah itu hebat eta teh Masya Allah pamajikan lagi hese geus hayang ka pagi geus babaturan geus 3 poe Assalamualaikum waalaikumsalam mereka hadiah aya boro-boro di dinya aku lagi teu ka panggih-panggih kitu teh jasa naon gawe tuh nyahong hitungan hutang pokona mah lain ibadah orenganan besi aya urang Ambon teh naon garang-garangna tuh siapa nyaho bae ya paranti siapan ya karim ya Allah Masya Allah lazzatud dunya arba'atun kalazatan dunya aya opat sakadar opat kanikmatan dunia hiji at-ta'am dahar dua wasyarab nginum tilu wal jima'u jima sek nomor kaopat naon molor sakitu gua perhatikan coba ge ieu teh meunang ti Kangjeng Nabi dikemas ku ulama oh ngan sakitu kalazatan dunia mantak ibu lulusan ngajelaskeun ge nikmatud dunya salasa ngan nya nama kadituna ya idkhulu zakar bisa dulu eta ibu lulusan nikmatud dunya salasan faltu taban namun wa qublatun wa idkhulu zakar nikmat dunya ngan tilu tengetkeun ku sararia cek Ibnu Ruslan hiji naumun molor kadua qublatun nyium katiluna mana nyium idkhulu zakar tah ngabebeskeun pana kol tongtrong ci atuh kumaha ngomongna sia eta coba itu jak itu ti dituna kitu tuh kitu bae aduh cek urang Jawa apa iku sia boten ngertos ora iso orang Jawa ya wis gue lulu dah apa ikut cenah aduh Masya Allah emang orang Jawa mah pikasirian bae pikasirian bae ke cerita Gus Dur teh diundang ka Mekah ku raja di aya nu dibawa ulama kiai 10 bareng datang ka istana kerajaan di ditu di Arab aya aula di luhurna merekna aya mamnu dukhul nyana kieu bae astagfirullahalazim gideg bae di teh di hareupeun lawang sambarkeun ku Gus Dur ono apa sih Gus Dur iki cenah opo iku iki mamnu duhul dilarang berduhul di sana berarti ini tempat duhul katanya waduh cek Gus Dur teh ya dasar teh nyakola orang NU teh nyakola ini mah dilarang masuk bayinya anak di Indonesia nyebut duhul teh ka pamajikan jadi itu barang kamar mamnu duhul emang ini tempat duhul kali ya tuh emang itu ngaraji kos gitu ta mamnu duhul padahal tempat kiki tua nah hiji dahar dua nginum hartina to'am teh kadaharan imimiti dahar berikut bubuahanana nomor kedua inuman nomor katilu jiban nomor kaopat ieu adalah sare jelema asal geus teu ngeunah dahar gas kada siap-siap ngameteran taneuh 1,5 meter atau 2 meter teu ngeunah nginum kitu keneh bae di mana-mana geus teu kuat jima geus moal kebal deui komo tuh cenah kiai geus 4 peting teh teu bisa kunaon emang wallahu alam atuh geus ieu mere bae cai ngan geura siap-siap bae ka ditu nek ngarendeng jeung abah apa jeung emak opat eta
Nah, ternyata begitu diteliti fa innaha hijabun lil abdi anillah. Nu opat eta karena kalazatan dunia jadi hahalang terhadap manusia, terhadap hamba, terhadap jelema tidak deket ke Allah. Nu opat eta ngahalangan deket ke Allah. Jelema loba dahar jauh jeung Allah, loba nginum jauh jeung Allah. Eta mah deket ka jeung kebobule. Nomor katilu jima jauh jeung Allah. Nomor kaopat naom ieu pertama loba molor teh atuh jauh jeung Allah. Boro-boro jeung Allah atuh jeung dulurna ge jauh. Jeung atuh dulurna nanyakeun ka mana si eta? Hees. Aduh aing mah boro jeung Allah. Jeung dulurna jauh, jeung babaturanna teh jauh. Ieu molor. Nah ieu lah hijabun lil abdi anillah. Memendak wa idza furida as-shaumu syahran ala wa idzan furida as-shaumu syahran ala Muhammadin wa ummati. Kulantaran eta nu opatea jadi hahalang terhadap hamba ka Gusti Allah. Allah mardukeun puasa ka Kangjeng Nabi jeung umatna tina sataun sabulan supaya ngarasa deket jeung Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Berang di bulan Ramadan mah darekeut dasana ka Gusti. Insyaallah salaki bager ka pamajikan. Pamajikan bager ka salaki. Eta Ramadan teh kos kitu teh. Ka anak bager, ka tetangga bager, anu boga mere, nu teu boga menta bager ngaranna. Insyaallah, insyaallah. Istimewa jasa. Ya Allah, ya Allah. Hiji nomor kaduana hikmah tidak dipardukeun puasa 30 poe. Nu mantak ieu puasa 30 poe atawa sabulan. Kunaon emang? Ieu sasakalana. Inna abana Adam alaihi salatu wassalam, sanyana Kangjeng Nabi Adam bapa urang kabehan alaihi salatu wassalam lama akala begitu anjeunna ngadahar buah khuldi nu dilarang ku Gusti Allah, langsung ku Gusti Allah ditegor bakia min jawfihi miqdar salasina yauman, di jero beuteung nyesa 30 poe. Ya Adam, ihbit, hei Adam, turun maneh. Eta teh akan dilarang teu meunang di deukeutan, teu meunang di dahar. Ku anjeun dirubak turun. Turunlah Kangjeng Nabi Adam. Nu dibawa ku Kangjeng Nabi Adam ti langit ti sorga opat. Nomor kahiji daun. Sebab pakaian eta kabeh kena dicopot ngan ampok-ampok doang. Nomor kedua kulit, iyalah nu pake beber ampok-ampok. Nomor katilu ayam madu sacak-slak dibawa ku Kangjeng Nabi Adam. Nomor kaopatna ieu adalah getah ambar. Opat Kangjeng Nabi Adam mawa ka dunia. Gitulah dongeng Kangjeng Nabi Adam. Langsung turun di India, ngusruk Kangjeng Nabi Adam sujud. Sanggasa sujud ku Gusti Allah diantepkeun bae satungtung eta buah nu aya di beuteung aya keneh. Beak-beak 30 poe. Eueuh 30 poe. Ya Adam irfa. Hei Adam, tanggah. Tah dihampura dosa saenggeus teh kahitutkeun, kaisingkeun, kahitutkeun, kaisingkeun 30 poe ka 40 poena bersih, maka Kangjeng Nabi Adam ditarima tobatna. Tah dumadak urang ge kuari 30 poe dibersihan ge ditungtung tanda ditarima tobat meunang Lailatul Qadar. Aduh masyaallah nikmat biasa. Meunang Lailatul Qadar. Baca-baca teu kudu ngaburi nyai bae Lailatul Qadar mah. Urang ieu timiti puasa teh cedah dongeng na batur mah ngaburi nyai belah langit segala rupa Lailatul Qadar. Lain ku kitu bae Lailatul Qadar.
lain eta pamajikan haju seuri ge eta Lailatul Qadar. Aduh Gusti aing puasa teh dibere Lailatul Qadar aing ku Gusti Allah. Kunaon pamajikan nu biasa manyun bae seuri. Bunga Teh Lailatul Qadar. Anak cium tangan. Biasa nama anak geus kieu bae. Naon ieu Bah? Martil katarang abah ye. Tarang abah tapi bulan puasa mah cium tangan. Eta ngaranna Lailatul Qadar. Komo haju SMS-an jeung jahe mah. Eta mah neraka jahanam tah mah. Masyaallah karim. Tuh. Iyalah hikmahna nu mentak Gusti Allah nitah puasa ka Kangjeng Nabi sareng umatna salasina yauman bilayaliha. Tak urang mudah-mudahan dibere sehat ku Gusti Allah, dibere jag-jag ku Gusti Allah, dibere daek urang ibadah ka Gusti Allah sehingga bener-bener urang menang ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Diriwayatkeun dina disyaratkeun puasa teh kieu. Innallaha ta'ala khalaqal aqla. Sanyana Gusti Allah ngadamel akal. Begitu didamel eta akal ku Gusti Allah, cek Gusti Allah, ya aqlu aqbal. Akal, madep. Fa aqbala, akal madep ka Gusti Allah. Semoga cek Gusti Allah, ya aqlu adil. Akal mungkur anjeun. Akal adbaro mungkur. Nurut jasa akal. Cek Gusti Allah ya aqlu man anta wa man ana. Saha anjeun? Jeung saha kaula? Cik akal anta rabbi wa ana abduka dhaif. Gusti pangeran abdi, ari abdi mah hamba Gusti anu dhaif. Cek Gusti Allah ya aqlu ma khalaqtu khalqan a'azza minka. Kaula teu ngadamel makhluk nu leuwih mulia tibatan anjeun. Sebab anjeun mah geus ngaku jasa. Begitu ditanya man anta wa man ana, anjeun teh ngajawab anta rabbi wa ana abduka dhaif. Istimewa akal mah. Nyaho posisi eta akal. Nyaho tempat eta akal. Beres. Yes, maneh ku kaula didamel makhluk lupang mulia-mulyana, cicing maneh akal. Bakal diterapkeun di manusia maneh akal. Ya sukeun ka manusia-manusia, nek urang ieu aya akalan. Nyaho posisi akal memang kumaha kitu. Akal nu sampurna teh nyaho posisi, kumaha nyaho posisina? Mun kopiah dipake di luhur ku akal kan. Sapatu dipake di sabdi dieu di handap. Hiji waktu sapatu dikahulukeun. Kopiah dikasukukeun akalan. Akalan teh geus kitu ngaran. Pamajikan ku urang dihormat, pamajikan urang ka urang ngahormat akal. Hiji waktu pamajikan urang ku urang ditoler-toler, aya rangdang ora ku urang dimulyakeun. Haji kurang akal. Atau luhur teh teu akal. Kitu bae terus. Beres Gusti Allah ngadamel akal, summa khalaqallahu nafsa. Gusti Allah ngadamel nafsu kuari. Faqala lah cak Gusti Allah akbil nafsu madep anjeun. Falam tujib. Begitu digerokeun sia nafsu tali akbil ka dieu maneh. Ka dieu menghadap tetep bae nafsu ngabuaget bae. Ngabuaget. Kita bahasa hebat ngabuaget. Geus pohara jasa teh ngabaget jadi gabaget batu geus teu robah saeutik-eutik acan ih atuh cicing bae. Masyaallah. Semoga lah tuluy ngomong deui Gusti Allah aya nafsu tali ka dieu tetep bae falam tujib ngabuaget bandel teu daek madep ka Gusti Allah jeung teu daek nembalan-nembalan acan. Iyalah nafsu. Ada satu mana didinya baik tapi ditanya cek Gusti Allah. Sumagala lah man anta wa man ana hei nafsu. Saha anjeun? Saha kaula? Jawab. Faqalat ana wa anta. Jawab. Itu kula mah kula, Gusti mah Gusti. Wah, eta kakarak dijieun we geus kos kitu nafsu tah. Geus babagi jeung Gusti Allah teh.
ya Allah ya Rabbi iyalah nafsu lemantak fa'adzabaha binari jahannama mi'ata sanatin lantaran kakarak dijieun ge geus buang kawarah nafsu mah ku Gusti Allah langsung di ka neraka jahanamkeun 100 tahun digodog ka nafsu teh digolotrokeun nafsu 100 tahun di neraka jahanam geus digodog 100 tahun summa akhrajaha kakarak dikaluarkeun eta nafsu tanya deui ku Gusti Allah nafsu man anta waman ana sanjeun sakaula kakarak pajabat sunya ngajawab bari leuleus Gusti anak-anak wa anta jo geus digodog 100 tahun masih anak-anak wa anta kene bae ieu bangkal warah jasa nafsu mah masyaallah pohara jasa teu bisa digodog ku seuneu. Nah, cek Gusti Allah coba dek dilunakeun ieu nafsu teh ye. Summa ja'alaha pinaril jumi atas sana. Kuari make seuneu lapar nafsu. Digodog make seuneuna lain nari jahannam tapi make naril ju kena lapar. Ieu diulah itu diulah, ieu diulah itu diulah, ieu dipegung, diantepkeun nafsu teh kena mandiri sorangan bae. Kakarak eta nafsu ngolemprah geus cicing bae tungkul bae eta nafsu tadina mah tanggah bae anak-anak wa anta-anta eta nafsu tanggah bae barang di laparan dibere dahar henteu dibere nginum henteu nafsu ya wewe dibelokeun ku Gusti Allah cicing bae maneh mah maneh bae nafsu coba jadi kahayang nate aku hari dipuasakeun wari kahayang nate diturutkeun kakarak ditanya ku Gusti aya nafsu man anta wa manana sanjeun sakaula kakarak fa aqarat cek nafsu inni abduka wa antar rabbu kaulah hamba Gusti pangeran cek Allah teh orenganan maneh mah supaya ngaku ka aing pangeran teh oreng kudu dikosongan beuteung sia nafsu geus atuh kuari mah kieu bae lah wajaballahu alaihi wasallam bisabab dzalik manusia ku aing deuk dititah puasa supaya lunak nafsu nu aya di diri manusia tah kitulah nu mantak urang titah puasa teh aya nafsu geus di jero puasa ieu nafsu urang teh ulah dikepar bae ulah dikepar bae leumpang neuleuh bonteng suri geus ngalirik bae ya nafsu teh aya nafsu atuh nafsu teh rek hareup ka Gusti Allah di mana-mana buka nya bonteng suri nya kopi nya teh manis nya susu atuh begitu tarawih teh daek menghadap kereknya atuh tarawihna ge milihannya nu 11 di mana euy tarawih nu 11 di mana? Tuh di masjid itu. Ieu urang ka ditu lah dinya mah 23 pape. Neangan nu 13, neangan nu 11. Barang datang ka ditu geussan. Geus alhamdulillah. Nafsu gara-gara bonteng suri tah. Ya karim masyaallah. Ala kadar urang ngabahas besi poho syarat sahna puasa aya 4. Nomor kahiji Islam. Bisa sah puasa maka syarat 4 syarat nomor kahiji kudu beragama Islam berarti kafir mah berarti murtad mah atuh teu sah puasana. Nomor kedua wa aklun kudu boga akal berarti nu teu boga akal mah nu edan mugma aleh atuh teu sah puasana. Nomor katilu nikaun min nahwi haidin bersih tina sabangsa head jeung bangsa-bangsana. Aya awewe atuh teu sah puasana nipas bangsana wiladah termasuk miskam atau keguguran baik getih maupun daging tetep teu sah puasana. Nomor kaopat wa ilmun yakudul waktu qabilan lisaum nyaho bahwa waktu teh narima kana dipuasaan nyaho kana waktuna bahwa eta waktu teh geus asup kana waktu puasa lain waktu lebaran lain aya mutasyrik
jeung lain waktu-waktu nu dilarang puasa nah eta kudu nyaho ketentuan puasa nah gitulah syarat sahna puasa kahiji nomor kadua na dek dicaritakeun teh syarat wajibna puasa kewajiban puasa ngabogaan syarat aya 5 nomor kahiji Islam kewajiban bagi jelema nu beragama Islam puasa lantaran geus memenuhi persyaratan nomor kedua taklif mukallaf lamun tadi nomor kahiji Islam berarti nu teu Islam kafir atau teu sah murtad wajib puasa ngan lantaran nyana kahalangan ku murtad berarti teu sah ari kawajiban maka wajiban jelema murtad puasa ngan teu sah lantaran nyana keluar ti agama Islam nomor kedua na taklif kudu mukallaf berarti kudu balik kudu boga akal teu sah jelema edan puasa teu sah mugma aleh puasa teu sah jelema mabuk puasa teu sah teu kawajiban puasa lantaran manehanana henteu kataklif nomor katilu ieu tokoh kudu kuat jelema nu teu kuat puasa atuh teu kawajiban puasa aya aki-aki umurna geus 90 tahun geus teu kuateun puasa atuh teu kudu puasa nini umurna geus 100 tahun teu kuateun nyaona puasa teu kudu puasa ke urang atur puasa soteh ieu mah nu kuat atawa jelema panyakitna teh mah parah jasa emah ngora kene padahal mah kakara umur 20 atau 30 tahun ngan emahna kronis sehingga lamun teu dahar jam 7 jam 9 teu dahar geus kiceup-kiceupan bae geus kiceup bae teu kuat kana mah dipaksakeun paling datang ka zuhur eta teh kudu buka bae ulah agama mah murah jasa la yukallifullahu nafsan illa wus gampang jasa bagi jelema nu teu kuateun puasa du ulah ieu mah jan dititah puasa teh nu kuat nomor kaopatna sehat ulah gering lamun gering atuh teu kudu puasa kudu sehat awak teh ngan geringna kabagi aya gering anu kudu puasa bae aya gering anu makruh puasa aya gering anu haram puasa aya gering makruh puasa jelema gering-geringna kira-kira geus dimenangkeun kana tayamum ngan ai puasa mah kuat mun puasa makruh aya jelema gering lamun puasa manehanana teh bakal paeh haram puasana aya jelema teu meunang sanajan gering teu meunang buka riet hulu doang kunaon sia eta buka puyeng aing cek kiai ge cenah aya muriang mah teu kudu puasa ngomong naon suro muriang kos siapa tuh mun dimenangkeun bo budak ati babararuka kabeh tah eta jadi aya ukuran-ukuranana nomor kalima iqamah henteu ka mamana cicing di imah ai musafir mah berarti meunang buka tuh selanjutnya rukun puasa ayat 3 hiji niatun lailan likulli yaumin fil fardi niat unggal peuting dina fardu urang puasa Ramadan fardu tah niatna kudu unggal peuting niatna di papatahan urang ku Syekh Nawawi niat teh paling rendah aqallun niat fi Ramadan nawaitu soma godan min Ramadan cukup sakit atau nawaitu soma godin min Ramadan jadi tak sakitu tah hayang sampurna abdi mah mama mun hayang sampurna kieu ceceh Nawawi tanara nawaitu soma godin an adai fardhi syahri Ramadan hadhihi sanati lillahi ta'ala eta lah nu sok urang dipake sakali deui niatna nawaitu soma ghadin an adai fardhi syahri ramadhani macana ramadhani hadhihi sanati lillahi ta'ala aya nu perebut ulah ramadhani teh mah ramadhana aya alif laman henteu aing mah deuk ramadhani bae sia ramadhana
entah ieu mah deuk Ramadhani baca aing Ramadhana ribut Ramadhana jeung Ramadhani geus ulah puasa lah sakeula ribut Ramadhana jeung Ramadhani eta nu bagus bae atuh sia Ramadhana aing Ramadhani atuh aing mah ngan ngaji di Cilongok Ramadhani sia kunaon mantak Ramadhani mantak Ramadhani mah kieu pardi didapatkeun kana Ramadhani didapatkeun kana syahri didapatkeun kana isim isyarah geus cek dina alfiahna lamun guer munsharif didapatkeun atuh jadi munsharif kitu teh mantak aing mah dek Ramadhani bae oh kitu nya sia Ramadhana naon aing mah ti dituna bae Ramadhana gitu dedengan baheula geus Ramadhani masalah Ramadhana jeung Ramadhani teh udah dimasalahkeun teh mendetek dibahas ge ulah dimasalahkeun sarua-sarua keneh salah ngomong doang teh mah kurang asak ngaji alfiahna kumaha lamun niat sakaligus nawaitu shauma syahri kulli aing mah deuk niat sakaligus bae sabulaneun mun cek bahasa urang mah Gusti abdi niat puasa sabulaneun eta kos kitu tadi niat bisa tante cek mazhab Syafi'i mah teu bisa tapi cek mazhab Hanafi mah teu naon matak beusi urang engke poho bisa cenah dibaca geus bae nawaitu shauma syahri kulli isuk niat deui nalika urang poho niat kaganjel ku eta tuh kaganjel geus niat teh sing ada ti peuting ti mimiti surup panon poe ane magrib datang ka fajar eta waktu niat ai niat di mana tempatna golbu niatna dina hate aya teh sungut eta mah sungut mah sakadar jang tajaruk narik doang supaya bahwa hate teh niat dikedalkeun sunah hukumna cek ulama acenah ieu mah moal disungut ada di hate masalah daripada sungut doang hate henteu terjadi tapi lamun hate doang sungut henteu masalah nu bagus mah nya sungut nya hate geus kulantaran di kolbu niat mah atuh bebas bae urang keur salat Isya Allahu Akbar ngamakmum ye lantaran nungguan imamna angel babacaanna ngalamun angel si imam di obong-obong kori teh ya aduh nyada bari kieu bae lah aing niat bae lah di jero hati eta teh nawaitu sumogodina daripada dosa jadi di jero salat niat jadi ngan paling disenserikeun ku Gusti Allah masalah sih masalah teh emang karang itu ieu urang mah atawa keur kieu bae di hareupeun imah je niat di jero hati bae keur diuk jadi bae eta bari ngedeng ge can niat bari ngedeng jero hate we beres atawa bantes tarawih ngopi terus ceklat bae ka pamajikan ka pamajikan pas deuk anggeuskeun inget ka niat nya teh ji aing can niat daripada engke mantes jima aja sok hees mendingan niat kadege ku anakna abang ngabeten amat niatna orang nganggeuskeun tuh sia Mas Ari emang osok berung nyahoan tak ku aing berarti tah eta lah niat teh kos kitu jadi masalah urang mah nu geus biasa dididik ku Sultan Maulana Hasanuddin unggal ba'da salat tarawih urang sok make niat eta teh nang Sultan mantak baheula maka sholawatan age eta teh eta binti Fatimah binti Rasulillah teh masyaallah kutub-kutub robani ta eta teh eta masalah Hasan sumal Husain ibnu Ali wal Fatimah beuh ku keur leutik mah unggal masjid karara itu unggal masjid ku ari mah diganti ku marawisan urang tarolol teuing sia eta Hasan sumal Husain ibnu Ali wal Fatimah Allah Rasulillah Muhammad ya Rasulullah
geus beres niat eta tah. Ya Allah ya Rabbi nikmat jasa gua geus anu barari saja aki-aki nang parae cenah aya keneh aki-aki nu baheulana tilok teh anu kuari hirup mah itu bisa atuh atuh aing cek aki-aki osok eta ngadenge baheula tangan aing teh bilu atuh sia teh main cimplong bae baheulana itu bisa kuari ya Allah ya Rabbi sia cek aki-aki kaing da emang kasih aing mah guys bari naon bae atuh eta geus eueuh baheula mah rame jasa unggal masjid mushola di Banten mah eta bae di Banten sok geura Tangerang satangerang Serang saserang Pandeglang sapandeglang serempak kabeh Hasan Sumal Husein asal tas taraweh bae ngadenge di mana bae eta masyaallah nikmat jasa bari eueuh ji niat nomor kedua watarku muftirin ninggalkeun nu ngabatalkeun zakiron eling muhtaron tur karep wero jahilin ma'zurin lain jahil ma'zur di jero puasa teh di jero puasa kudu ngajauhan nu ngabatalkeun kana puasa ke bakal dibahas nu ngabatalkeun dahar nginum pan kudu imsak jima etalah nu ngabatalkeun kana puasa kitu ge zakiron mun eling goge mukhtaron mun karab kitu ge deui lamun lain jahil ma'dzur kumaha lamun poho Zaid mantas di pabrik istirahat balik ka imah barang neuleuh diturum saja ya jengkol atuh ngarana ge karyawan waduh jengkol ngora wih aya sambelan saja geus teh dingding haling deui ngeduk 2 piring setengah beres 2 piring setengah nginum lek sacuntang geus beres nginum sacuntang samsu geus beak datang ke merek-merekna kakarak inget aing keur puasa ieu tah eta kumaha tah kos kitu enggeus ulah dimasalahkeun ngadoa ka Gusti ya Allah ya Rabbi alhamdulillahirabbil alamin anugerah ti Gusti ieu mah mudah-mudahan isu poho deui Gusti